mana ya ngarudak ya para ruyang urusan teh anggus usaha jadi calotan coba tiri tu tiri rajeun daek ngajualna meulina teu para rubuh rarese teu isuk sore isuk pagesok jeung mana diberkaseun pada renting teh ieu surat perjanjian komisi ya kudu aya komisina tuh jadi so mau komisian mau barang halkan aduh enggak hirup deh jadi calon mah barang batur memulina batur yang itu boga untung puluhan gitu didata di 10-an jelema ya itu kata lempa halali tek banget ketuhan tuh ya kopi mah kopi ini guys biak 7 gelas geus acan iraha di balayarna gitu ini serang hap jelema merenta dibayar meureun teh geus kana milik nama kira-kira itu terjadi ini jadi bingung nama iya tang hitung teh kasok jadi malik hutang iya bis jadi 2,5 yang 5 juta itu ngurungkut numelina kumaha itu tuh ini SPPT yang ngarumpul kieu siap jual ini meuli cuk colek lila keburu ku corona beres corona teh geus segenep bulan diurak-orek teh jadi mah henteu baru yang negara kayak pemilihan ceramah segala rupa beri kampanye kita nggak kudu ngomongin batu dosa ini pada kadelu nyetel udah di sebelah loba ya mana di sini jadi banyak menjual wakaf ini wakaf jaga film mati dijual jadi liur mah perjanjian itu apa segala campur lah aduh pulpen di pulpen ge utang hitung pulpen ge dia yang berentah 400 kayak mana pulpen teh aduh yuk pakai dulu lagi tuh bapak mau gunung-gunung jadi duit bahan tuh kita acan meureun paling gede itu 4 hektar 80 bata harga 8,5 juta anu 670 bata harga 2,5 juta terus ya hiji deui anu legana kelak sabaraha teh legananya jeung ngitung itu becusnya sakola teh tamat kieu ngitung itu bisa tah kemana tuh mesin hitung lagi di leungit ieu tah kakara katanya 85 dikali 80 nah
tuh sudah dia mah 1.500 ini meuli hayang harga 2 juta hitungan pokok wae geus 2 juta 178.000 itu jadi liur kan dikerok mah tadi dulu dah hari ini jadi mana wah ya benar Ahmad Jali ya cairan sih katanya di mana hall itu ada rese ini mah nguan bantuan ke negara buat wae jol gini gini rek cair ya mah geus ya karena usaha karena nyalo anggaran calo nya syukur-syukur urang teh bisa menang ladang nyalo dari nyalo teh sering masang lotre tuh uyuhan atuh ieu geura nu ngajual batur anu meuli batur urang yang milu untung modal kur dongeng buku kan bingung cek sasageun bae naon lah penting nama da aya hasilan we ieu hasil ulah pokok ade sepretanana pasti ingat gini bere nenyo we mah duit bere tinggal nenjo we bere nenyo lumayan nih bere nenyo ge batur mah buat tuh balik tibang ge sugan bere nenyo atuh urang teh dari becrek oge kan sama kopi eueuh deui jang we ayolah aing ngasakeun geus cair we lah ulah pokok teh tenang cair mah aya rokok dibere setengah batang aya ngadenge cair 100 juta kuring mutak ka dieu teh ya mudah-mudahan aya piduana gitu kabagean pangmeuli da ari motor atuh ke pakai motor mang aya pake terbulung tah ieu teh lah ai cek palintangan mah cek pananyaan tah itu bakal pijadieun cenah ngan dikelola geus salila-lila geus aya 10 poe malah bulan meureun kasup teh genep bulan mah aya ieu teh perjuangan teh keur nyaba balik keur balik badag gini ka ditu ka dieu hari jadi iraha jadi enak meureun kewe ngadaguan sayeuna herang lauk ngabeunang ngejebur batuna lain ku pananyaan teh meureunna wiridna salah sigan eta kurang maca eta ya kaliru ya katipu urang sing loba eta teh wirid eta teh ai kudu mah turaha ya kabiru ya latipu jadi kalakah ya kaliru ya katipu jadi eleh we da katipu tapi yang mudah-mudahan we urang teh nya dai ngadoa mah kudu berjuang kudu perkara hasil pangeran nangtukeun eta mah urang mah lillahi taala we nu penting mah berjuang ikhtiar di mana urang geus ikhtiar dan wajibna ikhtiar masalah hasil angin Allah nangtukeun tapi da anger we kana hulu mah pusing atuh marukanan ngurus nu kieu teh cek baturan cenah oh hebat cenah Kang Ahmad juta-juta waduh ngomongkeun miliar boro-boro juta 100-200 poe nu hararese tuh ngalamun cair mangareun hanya 4 hektar oh ya aya diangurkeun ieu da naon atuh da can cair pan aya Mirwan prakerja geuning barakah nunggu we sedang dievakuasi dari teh geus ditarima lagi diproses beres teh dideuleu deui tidak lolos untuk gelombang berikutnya geus milih benerannya atuh kayak geus milikna mah aya nu nyieun eta nitah pagawean nganyam sama dibayar 700 perak salemar sama 700 perak zaman ayeuna rek anggeus 1000 geus sapoepan mah atuh mustahil kerjaan si Alif Jali ge moal nepi atuh nya moal nepi boro-boro nepi jang budak atuh ka mana ya si Alif we teuing teh budak teh tadi mah sekolah agama tapi kadang-kadang si guruna cara nepi di budak teh geus ieu mah usaha misle budak kai bakar warah meureun henteu meureunnya mudah-mudahan masing soleh we urang teh ai ngadoa mah kolot mah selalu supaya budak teh tetap dina jalur nu bener
dijajarkeun disakolakeun sina diajar ibadah sakola agama sing bisa maksudna teh kada meureun ka mereka budakna kitu nya urang mah ukur ngajajaran mamatahan mamagahan balik teh karena minta duit terus si Alif mah kira ya eta mah aduh geus kitu nya mah bapak teh keur kere da kudu aya we duit teh da pokona teh cenah tuh maling-maling naon atuh Pak mah boga duit maling hayam atuh usaha kos batur batur aya usaha maling hayam cenah Astagfirullahaladzim kabina-bina teuing nasib kadang-kadang misok sune jadi sekolah di wae. Bae